maka atu wali sayyidihi bai'ulah wa pida'u menang ka sayyidna ngajual abid kugara jinayat menang ditebus bil aqalli min qimatihi wa arsya ku harga nu leuwih rendah tina harga biasa jeung embona mal arti ka jeung hukuman moal ka jeung hukuman ge sebab kula ge teu arti eta dongeng ngokos kitu ta dongeng artina kieu lamun kamari aya jelema menganiaya ngabunuh misalna Zaid jelema merdeka ngabunuh Ki Bakar tahpan eta Ki Zaid kena sanksi eta kan sanksi na teh diberatkeun ka akilahna sobah ieu mun abid kumaha tah ieu abid diberatkeun ka sayyidna geus eta sayyidna ketika abidna boga laku hade bisa dijual untuk jinayah penganiayaanana jadi abidna jual untuk pembayaran jinayah atau ditebus dengan harga yang lebih rendah di harga dirina mun kurang embohan arsyha tuh kan kos gitu ungu-ungu kan bener di mana gitu guys teman bil qadim biar siha nurutkan jegal qadim bahasa nabi arsya dengan ngembohan jual harga abid tersebut dengan harga minimal harga letik harga terendah bayarkan untuk jinayat ternyata kurang biarsiha embohan pembayaran jinayat ajeun lah ngarti ge ajeun antak ieu mah bebas dek hees misalna kabehan reup jeung kula-kulana lah pokona hees ya gaji teu kapake jeung eueuh jadi masa kadar koleksi ilmu ngan jadi ganjaran kos kitu horegan kos kitu urang lamun ningali peperangan Palestina ieu geus sabaraha ribu nu ditawan tawanan Gaza disebutna eta kampung kelahiran Imam Syafi'i Gaza bari Gaza kepedulian bangsa kepedulian negara anu akur negara anu akur kuari agamana mana kuari nu peduli terhadap serangan-serangan nu diserangkeun ku Yahudi terhadap Palestina eta kan dulur urang sarua dulur seagama nyeri urang ngan urang mah sebagai rakyat kan teu daya teu upaya kadeuleu ku urang budak ditembakan kadeuleu awewe ditembakan geus menyalahi aturan ham nu sabenerna mah nyana anu ngahati-hati awas melangkahi ham nyana nu nabrak kitu bae di nagaranya kumaha nyana bae nyana polisina di negara teh tah ieu geus kadeuleukeun ku urang teh ditawan mumut negara nu di sisi Palestina ya Yordan ya Mesir kabelah dituna Baghdad belah dituna Iran kabelah dieu Maroko kabelah dieuna Turki geus puguh Saudi Arabia mana karena temenang ku Yahudi jeung ku Nasrani ikut campur temilu lemah jasa kan Islam padahal mun ayo kan perang-perang iya kan
tanggung jawab kabehan perang geus kabeh ulah nyana doang wawehan ieu menyana nu teu dahar kuari nu paeh kuari nu ditawan dan lain sebagainya urang sedih neuleuh doang 1 menit 2 menit kadina selesai ngadahar uduk deui nyate deui hahaha deui urang ayo gua nyana mah di ditu ngek-ngekan tuh nu masih ditawanan buat dibere dahar bante buah kumaha di jero tawananana masya Allah karim eta dulur urang mah rakyat teu daya teu upaya ieu tanggung jawab negara kumaha Indonesia negara terbesar di dunia Islam terbesar di dunia organisasi Islam terbesar di dunia kau memberikan spirit kanyana kirim orang ayo kopral kirim kena parah ka ditu haba kopral kirim ayo kirim peduli orang terhadap tanggung jawab agama kulantaran di orang teh dijajah tapi cek penjajah enak aja ntar lu gua perangin lat lu gua bom aju orang bool napan ngelepot ke jero ngentek neangan cara Bung Karno teh sekomo presiden si eta mah artina teu boga wawane dina bab perang mah jenengan teu terlatih sakitu ayana bae eta ngaran-ngaran teu terlatih bakos kiai tuh dilatih di pondok pesantren selama 20 tahun 15 tahun kan jadi kiaina tenang ngariung teu dibere berkat tuh kalem bae ngariung dihina kalem bae geus terlatih kiai waktu di pondok nama syakat puasa dan lain sebagainya kuari kamari ieu mah di kiai-kiai kuari mah manghaji atuh biasa bae geus di mamang geus di buya geus di kiai atuh aku sepira julukan bos kitu ieu lah atuh biasa bae coba nu terlatih di pondok pesantren coba nu tadinya di universitas sejeuk ku hari jadi kiai begitu diucapkeun Bapak Kiai Haji Mufti yang terhormat dokter Andesnya dong tidak terlatih jadi kiai kos gitu teu meunang teu kabawa santri mah malah walaupun jadi kiai teh di buya-buya isin buat cek Allah malain buya aing teh di mama mah buah aing teh penjahat cek Allah mah geus bodoh sia bae mata takur bae geus terlatih batak ke jauh perbedaan nu masantren jeung nu teu masantren jauh melung di mana-mana atuh kiai mah disuguhan gelas tok bola lede isin emang aing naon ieu gelas bola lede amat cau nu bolede atuh hese ngadaharna mbrak-mbrakeun ku nyari di dinya tetep bae kiai mah paling ngadahar ge 5 cau ge genderuwo tetep kalem bae geus terlatih disuguhan teh disuguhan atuh kos kitu bae ngaranna geus terlatih coba anu teu terlatih di pondokna oh iya oh biasa kayak susu lain susu nyusu sugan kiai kopi ya boleh susu aya kopi aya es boleh es ge geus masalah ayo mun ngono kopi susu oh masalah geus eta mah dagang di hareup beda pokoknya kiai terlatih waktu kos kitu bae geus biasa bae jada mah aju di tadiuk da keur dihareup keur di tukang perbedaan sabira diuk kiai atuh lamun make di non gara-garana gelas teh ditutupan marah mun kitu bae perbedaan ditutupan jeung teu ditutupan gelas du jore we embungeun emangna gelas ngarobah rasa jan henteu mun panas-panas bae sugan ku aya gelas bagus jadi tiis atuh henteu
itu takabur nah lah kiai nu geus terlatih teu biasa bila perlu bernuk kadinya ya bakal ada ngangon atuh tenang eta kiai terlatih karena untuk bernuk kiai kiai terlatih eta hayangna dimumule dan kebenarannya na ngamumule atuh masalah urang ngana saluar hayang tah eta ngaranna terlatih presiden ge nu geus terlatih bak sudah tentara gitu. Iya saat-saat lamun batur nyerang ka urang teh kumaha ayo nyana ieu keur carita kepedulian bangsa negara dulur urang di kumaha kapal aya di urang pengki aya di urang kekuatan aya di urang lain di urang bae di berbagai negara kok henteu dijajah make aturan PBB tapi kan geus ribuan dicarita eleh datang ka carita menang datang ka carita eleh deui datang ka carita menang deui ujung-ujungna kuari kan orang teu nyaho kumaha kos kitulah negara dijajah teu merdeka wario lamun misalna urang yo dipersilahkan ku negara ku presiden hasil musyawarah gebiret untuk membantu tenaga perang ke Palestina panglobana orang Cikupa bojong ngadenya siap udah lalaptar teu boga pencat teu boga daun daftar we ditanya emang sia ieu resep jasa teu perang resep maksudna kunaon daripada di dieu kreditan teu kabayar mendingan di ditu cek dia geus lah paeh geus lah yang geus kunaon datang ka beheung eta aya pelampiasan datang ka ditu kan yangan perawan melulu tah wala yata'alaku bizimati maraqabati bilazar tepatali harta jinayat abid kala ketempuhan abid serta sifat kehambaanana menurut kaul azam wal bisa tuh pugu hirupnya nanage aya nu boga atuh komartan jadi jada mah tepat talikan nazima ketempuhan tanggung jawab teu aya eta mah kebe urusanana sayyid andai kata Zaid seorang abid milik Umar menganiaya Ki Bakar kemudian si abidku Umar ditebus walau fada tebuslah Ibra sumajana nyana geus ditebus menganiaya kembali eta ge sarua salamahu lil bai' mempersilahkan si Sayyidina untuk dijual mangga pek atawa ditebus jadi cek pihak Ki Bakar terbunuh iya abid bawa dek dijual harus menyerahkan mempersilahkan atau cek Ki Umar jangan nanti saya tebus saja mangga baik walau jana sanian qoblal fidai lamun teama eta Ki Zaid seorang abid menganiaya Ki Bakar sameme ditebus geus menganiaya kembali ka batur Khalid wah jadi ieu cilaka ieu mah abid pembunuh berarti di urang lamun nyaritakeun kajahatan geus inggis jasa di urang ieu pembunuh karakter geus loba jasa pembunuh berdarah dingin atuh loba di urang kejahatan narkoba ambalaya
itu kene termasuk pemalingan timimiti di negara pembobol pengkorupsi kemudian atuh maling nu kahandap geus mah hayam domba segala hewan-hewan motor mobil ambalayah pemalingan kumaha tanggung jawabna pemerintah terhadap kejahatan seperti eta nyangakeun sadaya-daya nyana nu boga strategina nyana nu boga kekuatan nyana nu nyaho kejahatan nu pohara nu paling vital perzinahan. Waduh aya nama perzinahan geus saya ngomong mantep kadang-kadang masih turun azab bae orang kakarake sabara minggu mata hujan panas luar biasa sok rarempan bab nunyin bendu ka Allah na loba jasa teu narurut ka aturan Al-Qur'anul Karim taya Zaid ngabunuh Bakar can ditebus geus ngabunuh deui ka Ki Khalid nah eta kumaha eta walau janasanian munjana menganiaya kedua kali qoblal pidai memeh ditebus ba'au fihi jual ku sayyidina untuk dua jinayah atawa kaki bakar kene ngan jinayat tentang a'dha au fadahu atawa nebus bil aqalli min qimatihi dengan harga terendah wal arsyain jeung embohan kekuranganana bil qadim bil arsyain gitulah cerita tentang keabidan patali jeung perjinayatan walau a'taqahu Allah dan mun ditanya di ilmu ngaji naon tadi nu kahiji lah aing hese ngadongengkeun anak tama pohara atau pokona ngaji naon teu pohara hese bae geus pokona mah tanyakeun ka babaturan aing nanya ka babaturan emang tadi ngaji naon teh guruna ge teu kahartieun bangona atuh Masya Allah maka atuh wali sayyidihi bai'ulah wa pida'u menang ka sayyidna ngajual abid kugara jinayat menang ditebus bil aqalli min qimatihi wa arsya ku harga nu leuwih rendah tina harga biasa jeung embona moal kaharti ka jeung hukum lagi moal ka jeung hukum lagi sebab kula ge teu kaharti eta dongeng kos kitu ta dongeng artina kieu lamun kamari aya jelema menganiaya ngabunuh misalna Zaid jelema merdeka ngabunuh Ki Bakar tahpan eta Ki Zaid kena sanksi eta kan sanksi na teh diberatkeun ka akilahna sobah ieu mun abid kumaha tah ieu abid diberatkeun ka sayyidna geus eta sayyidna ketika abidna boga laku hade bisa dijual untuk jinayah penganiayaan anak jadi abidna jual untuk pembayaran jinayah atau ditebus dengan harga yang lebih rendah di harga dirina mun kurang embohan arsyiha tuh kan kos gitu ungguk-ungguk kan bener di mana gitu bagus teman fil qadim biar siha nurutkan jegal qadim bahasa nabi arsya dengan ngembohan
jual harga abid tersebut dengan harga minimal harga letik, harga terendah, bayarkan untuk jinayat, ternyata kurang, biar siha embohan pembayaran jinayat.